wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamiharsa, simkuring wulan Santi Paridah dina acara Wadimor Warta Didikan Moral dina channel GG TV. Dina danget ayeuna simkuring baris ngadugikeun warta ngeunaan daya irut pangajaran Sajarah Indonesia khususna kelas 10 di SMA Negeri Hiji Majalaya. Salewina nyanggakeun liputanana. Pangajaran Sajarah Indonesia di mimitian aya dina sistem pendidikan Indonesia dina tahun 1847 di mana gerakan nasionalisme nuju dilonjatkeun ku masyarakat Indonesia. Sangkan generasi ngora teh teu poho ka para tokoh pahlawan sareng kajadian penting nasional. Di SMA Negeri Hiji Majalaya numutkeun survei tim liputan Wadimor. Leuwih ti 68% murid khususna kelas 10 resep kana pelajaran Sajarah Indonesia. Cak ade daya irut naha bisa resep kanu pelajaran Sajarah Indonesia. Menurut ade mah teh kan dina pelajaran bahas sejarah Indonesia teh ngabahas tentang masa laluna Indonesia dina zaman praaksara, zaman batu-batu besar. Kan zaman ayeuna mah kanu pelajaran masa lalu teh tos teu aya sanes teu aya deui sih, jadi kumaha kirang minatna. Jadi kan ku ayana tradisional teh ya, jadi karena pelajaran anu bangsa sejarah-sejarah teh rada kirang kitu minat ti siswa teh. Jadi ade mah hoyong ngaieukeun deui hoyong ngabangkitkeun deui minat siswa-siswa nu lain. Jadi kan dina sejarah Indonesia oge nya resep kitu aya dina. Jadi tiasa terang lah sakedikna bahwa dulu teh aya oge aksarana dulu kumaha, huruf Pallawa kumaha, asal usulna daerah kumaha, non dina manusia dina masa purba kumaha sampai zaman ka ayeuna. Kumaha kesan Bapak dina diajar pas ngawulang kelas 10 ayeuna khususna tunu pelajaran sajarah. Alhamdulillah ari kesan mah nya kitu nya. Janten siswana seueur anu kirang maca, sesah diajak maca. Rata-rata eta sih. Ras deui panginten anu repot nama pami dipiwaran milari sumber bacaan. Memang tambah nya karena mata daek maca dipiwaran milari sumber bacaan pasti tentu males. Tapi memang aya sabaraha kelas anu main sae gitu. Artina lamun dipiwaran maca kersa maca ya minimal maca Wikipedia lah di bari googling eta panginten mung lamun disebatkeun mending ngajar kelas 10 atau kelas 11 hari mending kelas 11 urang tanya teh siap gitu. Masih kene kumaha nya maksudna teh bapana masih kene can apal kumaha carana ngarah sangkan udah kelas 10 teh jantan resep diajar sejarah eta panginten gitu. Jadi masih kiri dinya we kumaha resep tacan ari dikeun ka biasa budak jantan resep mah itu panginten. Antusiasna siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri Hiji Majalaya ngabuktoskeun yen loba keneh generasi ngora ayeuna anu masih ngabeuntakeun panonna kana sajarah Indonesia. Sangkan sajarah Indonesia teh tiasa ngajadikeun euteung kahirupan nagara Indonesia. Mung sakitu wae anu dipikahatur tim liputan Wadimor GG TV uih ka studio. Sakitu wae warta tim liputan Wadimor nyuhunkeun dihapunten pilih aya kalepatan cunduk waktu anu rahayu ninggang mangsa anu sampurnah nitih wanci anu mustari. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.